Eta. Badak dina hiji waktu kantos ngajankeun sumping. Man taroka sahabat ngakeun Kangjeng Rasul kantos ngakeun Kangjeng Rasul sahabat. Man taroka arba'a kalimatin kamila imanuhu sajunjunan teh. Sajami anu ninggalkeun 4 kalimat maka eta jami sampurna iman. Hiji kam. 2 kaifa. 3 aina. 4 mata. Nah itu gitu. Hiji kam Allah. 2 aina Allah. 3 mata Allah. 4 kaifa Allah. Lamun orang jamin ninggalkeun 4 kalimat sasampurna eta iman. Tapi mun teh masih kene aya 4 kalimat dina dirina maka sasampurna iman. Naon cenah 4 kalimat hiji kam Allah. Hartosna kam Allah teh sabarahi Allah. Kedah diwalar eta teh kedah diwalar ku urang. Tapi lamun teh pertanyaan di urang kul huwallah. Aya jamin masih kena ragu ari Allah teh sabaraha hiji. Walar urang kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah teh dimulai perkara satu kedua, aina Allah, di mana cenah Allah teh itu hiji, di mana hiji teh? Aina Allah, Allah teh aya sabaraha hiji Allah teh hiji, di mana Allah teh? Aina Allah. Lamun teh aya dina hate urang pertanyaan di mana Allah? Di mana Allah teh? Laisa fi makanihi wala yamurru alaihi zaman. Warna teh kitu. Allah mah laisa fi makanihi teu aya di tempatna. Wala yamurru alaihi zaman. Allah mah tara kalangkungan ku waktos. Makhluk Allah mah butuh kana tempat. Makhluk Allah mah butuh kana waktu, di waktuan. Ibu mun teh menempatkeun hiji perkara berarti aya di tempat eta teh makhluk. Mun teh mah urang peryogi ka bumi sabab naon urang mah makhluk. Saena makhluk perlu kana tempat, teu aya makhluk teu perlu kana tempat, pasti perlu kana tempat. Setiap perkara anu perlu kana tempat aya kalimat perlu berarti lain khalik, lain pangeran, tapi makhluk. Allah mah teu butuheun kana tempat teh. Laisa fi makanihi wa la yamurru alaihi zaman. Allah mah teu kaanteran ku waktu, kalawatan ku waktu. Pan urang mah mimiti teh aya murang kali kene orok, tos orok murang kali, tos murang kali. Ras naon mulai remaja, tos remaja mulai dewasa, nini aki-aki terus letuk ke maot teh gitu. Gitu aya kalakungan setiap jam gitu. Da ibu teh kapungkur pada anaon sadaya oge barudak keneh. Mata itu sifat budak baheula teh kieu. Kolot ayeuna budak baheula teh cek budak baheula, cek kolot baheula, budak baheula. Kolot ayeuna tah eta teh damah ya muru alaihi zaman. Aina Allah laisa fi makanihi wa la yamurru alaihi zaman. Nah, cara-cara lamun aya jamin naraskeun mata Allah. Iraha cenah aya Allah. Benten jeung ayana makhluk. Allah mah awwaluhu bila ibtida wa akhiruhu bila intiha. Allah mah ayana teu aya mimitian, akhirna teu aya tungguan. Urang mah makhluk. Setiap makhluk mah aya mimitian, aya tungguan. Itu makhluk. Sadayana makhluk aya awal, aya tunggu. Matak disebatkeun waktu sakedap pisan teh lamun dibandingkeun jeung waktosna zaman kapungkur. Benten. Ibu ninggal leungit